Enjing-enjing urang ngadamel angeun leunca. Tak ieu leuncana sareng teri tos kengi ngawasuhan, tapi ieu teh anu kahilapan si bawangna teh acan ka bersihan, acan ka wasuh nya janten ieu urang bersihan heula bawangna, perbumbuanana. Leunca diasakan sareng teri kieu teh dicaian dikuah meuni sok raos, sok dikuahnya sareng nasina teh. Matak ngalimed tuangna teh sareng ieu mah. Da soalna ari orang Sunda mah geuninganna emam sareng henteu sareng teri atanapi asin teh kurang miraos kitu. Janten pamimem teh kedah aya wae asin atanapi teri. Ta ieu nyeupan heula cau kanggo engkin cuci mulutna atanapi kin upami siang-siang kitu nya kanggo tuangeun siang saatos tuang anu utami. Kanggo nyemil kitulah siang-siang eta mah sepan cau mah. Ngagoreng heula asin, ta ieu asin naon teh namina teh hilap deui. Asin tawes tanya, terus ngagoreng asin tawes tilasna, terus ngasakan ieu teh si leunca sareng terina teh diasakeun heula, ngagoreng heula bumbuna. Tos bumbuna asak teras diabreskeun si terina sareng leuncana. Dikolah-koleh heula sakedap teu warna dicaian. Teras kitu dibumbuan, disalaman, dilajaan. Tah langsung we diabreskeun si caina teh. Antosan dugi ka ngagolak tos dibumbuan sagala rupa mah, tah ieu tos asak angeun teri sareng leuncana.